Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mang Ewok pada ya. Petualangan Mang Ewok kali ini
ternyata buah jamu air bareng. Buah mangga gitu ya. Assalamualaikum. Ah, dah, aduh, punten nak. Dah, punten. Rasen. Inilah barayanya atas pendakna. Seregreg, rasen. Salah sawi sate Andre teh salah satu pengrajin ya furniture oke lah biasa barayanya tina bambu baraya tuh salah sawi tah kursi tah tos di tes anggi korsina kumaha empuk nyodan gitu aya peran baraya madodet teh pokona doang barayanya orang intip-intip ya pokoknya hasil karya Andri barayanya tina bambu. Wih, mantap. Eta mah sanes sendok, meja ieu mah. Wadah. Wadah tisunya itu. Oh si Ate bareng ada mau. Keren. PO-an. Barenya kreatif. Itu barenya produk tina bambu ieu teh kanggo tisu tah lubang. Sanes kanggo ngalebetkeun ATM barenya. Berarti kanggo lapisan etana ya ini. Aya nu rindu teh cenah ka Padewan teh ka Aanggi teh resep milari tuangna. Naon eta? Ieu mah lain eta mah ikan goreng bukan namanya. Eta nu hiji.
Lauk kieu. Berkahnya Lauk hampanya. bentir ya guys. Nah, ganjana goreng ya mah. Saur Aandri ge ati maung cenah baraya eta teh. Ai saur Mang Ewok mah eta teh kapsul penambah nafsu makan. Kapsul penambah nafsu makan eta teh. Nah, Saurna enak Anggi teh dicocol oge. Gerak cobian gerak sok. Cek Mang Nyanyang mah pedos cenah eta teh. mantap baraya. Tuang barayanya. Itu nu angge topi hitam. Ademi. Hirup kene baraya. Padahal. Oh, saya sudah mau. Aduh, Pak Dewan. Gimana eta teh ngaliwat? Kami terkena barayanya. Kayak gempa teh pasti hari teh naon. Barayanya sagung kieu. Ngarenya. Pat gede baraya tuh hirup kene. Barayanya Andri beres. Oh ya nama orang menuju pulang barayanya. Sekian dulu walangan dari Mang Ewok barayanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yu muncak kita. Jalan-jalan naik gunung. Ketemu itu setiap Budi itu Pak Budi di tukang. Aduh, capek barayanya. Capek nate ku wareg.